Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Nova Septiani ti kelas 8B. Abdi bade nerangkeun materi ngeunaan kampung adat sareng contona pikeun ngalemkeun ujian praktek bahasa Sunda. Nu kumaha ari kampung adat teh? Nah, make disebut kampung adat? Di mana wae ayeuna kampung adat dina tatar Sunda teh? Pek regapkeun ieu. Kampung adat teh nyaeta hiji perkampungan anu dieusi ku masyarakat anu masih nyekel pageh kana adat istiadat karuhun. Di wewengkon Sunda aya sawatara kampung anu bisa didatangan, boh dijadikeun tempat wisata, boh dijadikeun tempat pikeun ngatulungtik. Sanajan kitu, masyarakat anu cicing dina eta kampung adat henteu beda jeung masyarakat lainna, nyaeta ngalakonan hirup sapopoe anu normal atawa biasa. Ciri-ciri kampung adat nu aya di Jawa Barat nyaeta mangrupa hiji perkampungan anu dieusi ku masyarakat anu masih keneh nyekel pageh kana adat istiadat karuhun satempat. Ieu ciri-ciri lengkap kampung adat anu aya di Jawa Barat. Nu kahiji, kampung adat masih kuat nyekel hiji adat kebiasaan karuhun satempat, nyaeta adat Sunda. Kadua, kampung adat teu bisa diasupkeun atawa dicicingkeun ku jalma luar. Katilu, di kampung adat biasana aya nu disebut ketua adat. Kaopat, kusabab kaayaanna unik kampung adat sok dijadikeun objek wisata atawa objek panalungtikan. Kalima, kampung adat biasana sok dibantu ku pamarentah sangkan eta kampung adat teh dilestarikeun. Kagenep, agama atau kepercayaan anu dianut ku di kampung adat biasana saragam atawa sarua. Katujuh, bangunan imah teh biasana dijieun tina bilik awi anu dikepang sasak. Bilik sasak oge digunakeun keur gegantina jandela. Kadalapan, ngamangpaatkeun kawasan hutan. Kasalapan, heutup imah biasana ngalapis dua, lapis mimiti tina daun alang-alang jeung lapis kadua tina ijuk. Kasapuluh, bangunan imah dijieun kawas model imah panggung anu jangkungna sakitar 50 cm tina taneuh. Kasabelas, kahirupan masyarakatna ngandelkeun pertanian jeung peternakan. Abdi bade nerangkeun hiji contoh kampung adat anu masih keneh aya di Jawa Barat, nyaeta Kampung Adat Cikondang. Kampung Cikondang pareunahna di jero Kampung Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Desa ieu langsung mangkat Kampung Cikalong sareng Desa Cipinang Kecamatan Cimaung di belah kaler. Teras Desa Pulosari di belah kidul, kalayan Desa Trimulya di wetan. Nalika di kulon aya watesna di Kampung Sukamaju. Di kota Kecamatan Pangalengan Desa Cikondangan ukur 11 km, sedengkeun di Bandung mah 38 km. Bumi adat di Desa Cikondang teh umurna geus 370 tahun. Sarta ngan aya babaraha hiji imah sesa. Jadi, ieu imah teh mangrupa titilar anu pohara berhargana. Ciri khas Kampung Cikondang nyaeta tetep ngalestarikeun nilai-nilai kearifan lokal. Salah sahijina kuliner saperti nasi tumpeng jeung rujak curo. Aya aturan adat anu henteu ditulis ku Kampung Adat Cikondang, sababaraha pantangan anu dilarapkeun ku masyarakat Desa Cikondang. Khususna pantangan salami pelaksanaan upacara adat, kepercayaan sareng upacara agama sadaya masyarakat Kampung Cikondang Muslim. Tapi dina kahirupan sapopoena aranjeunna masih keneh ngaraos sumanget karuhun. Ieu dinyatakeun dina kepercayaan jalma-jalma anu nganggap karuhun janten ngauban atanapi ngajagi aranjeunna sapanjang waktos. Karuhun oge dipercaya tiasa nyalametkeun aranjeunna tina sagala rupa masalah. Oge pikeun nyegah mara bahaya anu sok ngancem. Mimiti masyarakat Cikondang nangkap agama Hindu, tapi perkiraan tahun 1700 Masehi hiji utusan datang ti Cirebon pikeun nyiarkeun agama Islam di Kampung Cikondang. Utusan ieu sumping pikeun nyekal titah ti Syekh Hidayatullah atanapi urang kenal Sunan Gunung Jati nyaeta Syekh Muhammad Tunggal. Jalma ieu anu aranjeunna nganggap janten panyebaran agama Islam di Kampung Adat Cikondang anu dugi ka ayeuna disalamatkeun keluarga sareng katurunanna. Sakitu wae ti abdi ngeunaan Kampung Adat Cikondang, semoga aya manfaatna sareng hapunten bilih aya kalepatan ngeunaan informasi Kampung Adat Cikondang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.